Moga-moga kabungah urang sing kabawa ka surga, amin ya robbal. Ibu kupingkeun abus ka surga mah ku rahmat Allah. Imam Ghazali ditampi ibadahna ku Allah ku sabab ngantep laleur anu nyedot mangsina diantep ku anjeunna tos hiber namanya lebet eta ditarima sakabeh ibadah Imam Ghazali abu surga. Aya nu nurungan ucing panapi rumahnya ucing ngeureung kabucisan kahujanan kurunyung pilukman dibawa ku pilukman ka imah tapi ka dideangkeun entong didugu kada modar mah nya geus jam-jam dibere cai susu nepi ka cangker deui akibat nurungan ucing sadayana ibadah pilukman ditampi ku Allah jadi ahli surga itu rahmat Allah ada botak gitu pinter sih botak pisang pilukman matak barang jual kamari kasih kuring tempat diwawu sebenarnya mah pagi teh pilukman teh oh teh make kopea ari sila sarua cek dewe ke profesor yang kenal robana kari ibunya ade pola baginya ngan ulah sok tudang tuding nu gondrong jahat bohong nu botak lebih jahat sok sekali ngana tangan temiyunan kerugian negara bener teh penjelma botak teh balaguk teh dewek korupsi kumaha sih nyolin pengurus negara awas nu gondrong paling mau subhan kalimnya mata kade kasepnya ulama pantes sorangan lah kita ngestuh paling sebel nampu orang pangkalannya hidup pecekrek der pakai anting dia dah menang burung di bengkel sebelah rumah ayo burung di rumah manfaat gede pakai nungguan lumayan parek mulai kena ayam nyamperkeun sebab kita lasun badak ada Allah tong mah pantes maneh lah orang pangkalan mah nya geus kieu lah urang Sunda mah tong roket badak ranteng ngawir di jerona teh loket teh jarum coklat sabatang eta lain salah budakna kalakuan model kitu lain nya salah indungna make salah indungna jigana eta budak dilahirkeunana di showroom ting suruh motor mobil aja lah pokoknya sih nggak cerita lah nyaho orang pangkalan lain lah sok kari-kari kade ibu nya kade punten nya mudah-mudahan diberi taufik hidayah ku Allah nya eta nu huntu ning make rantai haram hukumna haram pada rek dipagar rek make rantai teu kenging keur urang mah nya subhanallah seri aing dulu kitu jika kuda nyingir haram balagu teh kadenya punten cek keterangan sabodo lah itu gak mau dihukum ku dewek kena rangkeun hukum itu ke tukang lotre bager ngedog gini gitu Allah rahmana karim. Moga-moga kabungah urang sing kabawa ka surga, amin ya robbal. Ibu kupingkeun abus ka surga mah ku rahmat Allah. Imam Ghazali ditampi ibadahna ku Allah ku sabab ngantep laleur anu nyedot mangsina diantep ku anjeunna tos hiber namanya lebet eta ditarima sakabeh ibadah Imam Ghazali abu surga. Aya nu nurungan ucing panapi rumahnya ucing ngeureung kabucisan kahujanan kurunyung pilukman dibawa ku pilukman ka imah tapi ka dideangkeun entong didugu kada modar mah nya geus jam-jam dibere cai susu nepi ka cangker deui akibat nurungan ucing sadayana ibadah pilukman ditampi ku Allah jadi ahli surga itu rahmat Allah ada seorang pelacur sanang-nang pelacur ngangadengekeun kultum ustadaya cek simkuring deh tubuh ilallah taubatan nasuha pek marane geura tobat ka Allah kalian tobat nu saikhlas mau megawe di pigawe anu pijan nu ngapejatkeun moal
maka bakal diterima tobatna ku Allah. Si pelacur diberi taufik hidayah kaset ece ku Allah nya akhirna tobat ke Allah diterima tobatna. Nah sebabna sebab dulungan anjing yang sedang kehausan, dulungan anjing diterima tobat ku Allah. Tomat urutan gitu gagah rahmatal alamin rasa gitulah. So siapa tahu Firman ditampi ibadahnya ya, sedangkan simpuring goreng ibadahnya mungkin di akhirat simpuring belocok ke kenca kenca teh neraka belagu kurunyung pan majemut ke simpuring eta neraka balasnya pi bener iya ka dia jeung api ka surga tapi mereka bisa ke surga apaan kemarin bahasa kersamen Ustadz mere tawasiah ku api dilaksanakan didawamkan jadi salati syariatna abdi bisa bus ke surga ini ilmu anu dimanfaatkan ku abdi tipa Ustadz daya tinggal lindung alhamdulillah dewe ku api dikusur itulah rahmat Allah aina balikeun pilukman burungna ka neraka kurunyung dewe ka surga ngalieu api rek mana rek ka neraka heunyeur wae menceunah Ustaz, moga-moga sadayana sing jadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Kitu di mana we lah rahmat Allah nu kitu ngaranna nya. Geus Ibu digunulan terus ditimbang aya 1/2 gram maka cek Kangjeng Rasul hargakeun seharga emas. Lamun emas 500.000 budak 1/2 gram berarti 250.000 belikan ku ibu kena mukena bikin kata tangan nu teu gaduheun mukena budak geus diajar sedekah dan dididik sedekah. Itulah nikmatna Pak Ustaz. Ya, wayah ruku wayu sama jeung berengaran cenah budak teh euy. Subhanallah mata geuninnya di kota-kota mah kadang-kadang karena diliungkeun masyarakat teh make ningannya kekeba terus teh ditulisan di dieu geuningannya anu bin anu banyak akekah subhanallah palawarti sadayana. Itulah ajaran anu jadi anak ngan bere ngaran alus asin ismu alus cenah ngaran teh ka budak ulah ngaran budak teh lahir Agustus si Agus, lahir bulan Juli awewe si Yuli, lahir Oktober si Oki, September si Sesep, November Novianti, Desember Desi Ratnasari urang Kebon Jati Kabogoh kita betul candakeun boga salaki dan geus genep kali sungguring ngaji di mantena alhamdulillah ngadaguan dewek paeh kata kitu nya cuma terus sebenarnya Allah ulah latah lahir Rebo si Abo, Kemis si Misro, Jumaah Jumadi, Ahad ke Senin Kagen Haden iya barudak gitu minimalnya ada timur nu dianggo ada sunat lalaki Dadang, Endang, Dedi, Dudung itu gurunya si Aceng, si Akum, si Idoy gitunya subhanallah gitu lalaki si Enung, si Tuti, si Ros, si Entin, Masuha jeung aing sebel eta si Entin kurang menang dikawin ketua Bangka goblok teh mujur ka tukang konsisten belum teh Allah hai boga budak eta teh kaboga si Mulyadi sekdes Ciraos belum teh mata si Mulyadi pernah nyeun huru hara dinya kade teu meunang aduh ngajengan apa pan sok neuleuh aing sinetron apa aja jadi duit tuh pada teh kabayar ku Pilukman teh bener cuma sinetron teh apa ngaji komo lieur teh pagawean aluskan ngaran teh ka budak nya awewe tadi teh nya emang bedituna anu bahasa agama awewe loba lalaki Abdul Fatah ya Abdul Rojak enggak tapi Lukman itu kan subhanallah Lukmanul Hakim mamatahan ka budak
gitu tapi katungtungna Robi Habli minasa itu sok mata kayak yang soleh datang kapih Lukman gitu insyaallah bari mawa duit teh itu cuma ka ustaz teh anggar koret balagung teh itu lain hahaha mikir padahal gitu salaki maneh teu pernah masrahkeun ka kiai jika tuh mawa duit minggunan poe Senin teh 5.000 ya 3.000 ke Cirap 2.000 ke Lukman gitu datang 100 orang 200.000 pirang susun kopi-kopi wae mah nya da meureun lamun gede mah moal herang-herang tingki lah beunang jadinya so gitu follower di sana insyaallah ana kang pikiran da geus rek beres ngajina ge karena dipanggieunkeun ke percuma gitu ya awewe loba Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Mutiah, Siti Safuroh loba Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Maimunah gitu hayang hideung santen Siti Moe Mani gitu itu berupaya ngaran budak mah aya hartosna we teh nya bade simkuring Ahmad Hidayat Sumarna kitu 3 kalimah babari nyeun paspor kitu para wargi sadaya jeung kolot baheula mah teu pararanya geuning pihnya bade aki simkuring ti inung oba OBA di luar batuk sia Nining Isah aya teu ngaran Isah tah Nining dewek di HP tah kades di para bandar narkoba ini di mana di bapaknya Eyot ulah yang serikeun sia aki di bapak Ece tuh nyangge tukang nyadap tukang moro bararok hidupna gitu kudunanya ieu mah ngaran kuat ngemplat Cepi Arianto Purnomo Bolokotano Olokejo kita tangan lagi wah itu pas kereta api orangnya subhanallah tidak yang kade diulah kaliwatan dengaran budak enton pati Sukabumi enton gerasok kayak jadi kiai pan ngerakeun mangga nyangakeun ka Syaikh Al Mukarram Kiai Haji Dr. Anas Najib Sahira ulah gitu pamalinya haluskeun ngaranna insya Allah itu nu sararea sebab kege kitunya dipanggil asup ka surga insyaallah ngaran budak jeung bapana insyaallah itulah para wargi sadayana nu terakhir awas wa adabahu adalah pendidikan kanu jadi anak pendidikan pengetahuan agama pendidikan pengetahuan umum tanpa agama lolong tanpa pengkor di mana lolong geus pengkor lieur para wargi sadayana itulah ya mata budak aya 3 tahapan hiji waladun sabiqun dhaifun hamikun waladun sabiqun budak anu luhur harkat darajana bapana ustad indungna ustadzah maka anakna jadi ajengan anak ajengan jadi kiai haji anak kiai haji jadi abuya al mukarram anak lurah jadi naon ya camat anak camat terus itulah ulah jadi anak doim naon doim budak anu lemah ya rejang da bapak mah bapak ge RT ujang asa jadi RT di lemah anu kitu batur komo waladun hamikun bapana bangsat anakna garong eta mah euy kan beta cilaka banyak tetap muga-muga urang mah sing janten mulang kali naon robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama jadi budak panyieuran anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah selamat bagja dunya akhirat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro jalma nu iman selamatkeun dirimu dan keluargamu dari api neraka itulah lawan di sana tahapan bagaimana proses tadi membuat anak yang soleh dan solihah kartos alhamdulillah kartos terus insyaallah moga-moga orang dipasihan taufik hidayah Allah yang saya nanti Allah dilepat kabulan simkuring akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh